Dulur-dulur anu di lembur, raya anu di kota, yang gakeun ieu papeling naduman, mugia aya manfaatna. Urang salaku umat Islam anu berakal, entos terang kana kewajiban anu 5 waktu. Di mana eta kewajiban kedah dilaksanakeun, lamun tinggalkan 5 waktu, tentu urang pasti cilaka. Ibarat jalma nu tinggal sholat subuh, nu kitu jalma teu puguh. Jalma nu tinggal sholat lohor, nu kitu jalma sakalo. Anu tinggal sholat asya, anu kitu jalma kasasar. Anu tinggal sholat maghrib, nu kitu anakna juri. Anu tinggal sholat isya, nu kitu incuna syaitan. Dimana eta kewajiban kedah dilaksanakeun, lamun tinggalkan 5 waktu, tentu urang pasti cilaka. Ibarat jalma nu tinggal sholat subuh, nu kitu jalma teu puguh. Jalma nu tinggal sholat lohor, nu kitu jalma sakalo. Anu tinggal sholat asya, anu kitu jalma kasasar. Anu tinggal sholat maghrib, nu kitu anakna juri. Anu tinggal sholat isya, nu kitu incuna syaitan. Anu matang oman ulah ninggalkeun sholat, sabab eta teu salah. Lamun salah tantuna bakal jadi suluh seuneun neraka. Sakitu bepaling diri ti Nurul Ulum, mugia katampi aya manfaatna. Gimana tekomat pula ninggalkeun sholat, sebab tak salah. Lamun salah tangtuna bakal jadi suluh seuneun neraka. Sakitu bepaling diri ti Nurul Ulum, mugia katampi aya manfaat.